numutkeun para ulama manusia nu aya di alam dunya teh kabagi 4 golongan. Golongan naon wae cenah taya. Nu kahiji ya, nu kahiji mah aya golongan sadunya ya, sadunya golongan anu teu percaya kana Quran jeung kana hadis. Jadi golongan kahiji mah yang tidak percaya terhadap Al-Quran dan hadis. Bade tumaros kira-kira eta golongan eta nu teu percaya kana Quran jeung hadis sabaraha juta? Mun juta sabaraha miliar mun miliar. Katakanlah non muslim. Setiap anu lain Islam berarti eta golonganana. Quran teu percaya, hadis komo deui. Kira-kira sabaraha juta di Indonesia ini. Nu teu percaya kana Quran, nu teu percaya kana hadis sabaraha juta di Indonesia. Seueur teh teh. Non muslim teh seueur. Golongan yang kedua adalah orang yang percaya hanya kepada Al-Quran saja, hadis tidak. Nah, karena hadis terpercaya dongeng, hadis mah dongeng 4 zaman Nabi, aya nu bohong pan aya nu henteu, aya maudhu, aya palsu, aya soheh, dongeng cenah teh mah. Teu percaya kan hadis mah. Abdi mah yakin kana Quran we. Quran mah absolut, dogmatis, yakin eta kalamullah. Ieu mah percaya teh kana Quran wungkul. Aya teu di Indonesia nu sapatos kitu? Aya. Seueur. Ketika saya menjadi wartawan dulu, jadi jurnalis, pan ada jurnalis mah babari nyurusupna teh. Ti mimiti rakyat amparan sajadah nepi ka rakyat haram jadah. Wawuh. Jurnalis mah geunahna teh. Pernah meliput suatu tempat seperti masjid tapi bukan masjid. Namina teh pasewakan. Upami ibu-ibu, bapak-bapak hoyong terang, hoyong uninga, upami urang ka Ciparai, angkat ka Pacet, palih kiri, caket lapang baru jati, aya di dinya. Gedungna. Begitu saya masuk ke sana, ternyata orang-orang yang di sana bukan orang-orang yang bodoh. Doktoranes, insinyur, sarjana, mahasiswa masuk di situ. Aya sadayana. Sok, merukan kumaha. Saya tanya, kenapa tidak percaya pada hadis? Tidak. Saya percaya kepada Al-Quran. Tapi edas akhlak. Akhlak Quran anu dipake teh. Tara nganyerikeun batur, tara nandasa batur. Apik hati-hati bagaimana Quran. Tah Quran mah kudu kieu, kudu kieu, kudu kieu. Ngan teu salat. Kitu wungkul. Apan salat mah tina hadis cara-carana. Wa aqimus shalah kitu we wungkul dina Quran mah. Sik dipraktekeunana naon? Pan ku hadis. Rukuna, sujudna, atahiyatna, salamna, pan ku hadis. Karena tidak percaya terhadap hadis, Quran we wungkul. Kumaha cenah cara salatna? Cara salatna teh mentaskeun jalma, mere maweh ka fakir miskin, nulungan jalma nu keur kagencet. Eta teh salat. Tidak salat. Teu salat kieu siga urang. Salatna teh kitu. Apakah banyak yang seperti itu? Cobian we kamari Muharram, 10 Muharram. Banyak sekali. Lamun disuruh mah disebatna teh eta teh agama permai, perjalanan. Aya oge nyebat agama Sunda, aya oge nyebat agama Sunda wiwitan. Percaya kana Quran. Itu golongan yang kedua. Selanjutnya adalah ada golongan yang ketiga. Golongan nu katilu mah percaya kana Quran. Percaya deh kana hadis. Quran oke. Kalamullah, hadis wah itu batu sabda Nabi. Percaya kana Quran, percaya kana hadis. Ngan ayangan. Tapi hadisna teu selektif. Hadisna teh janten hadisna teh nu penting masal bahasa Arab we. Pak eta teh paudu hadis eta teh. Naon cenah maudhu teh palsu. Oh, palsu-palsu ge hadis, urang mah teu bisa nyieun. Pak eta teh duit teh palsu. Oh, palsu-palsu ge duit. Padahal ngeureut teu payu pe omongeun.
Nu penting masalah hadis we. Asal hadis we. Itu jadi tidak diteliti bahwa itu hadis teh kumaha pan hadis teh aya anu dhaif lemah, aya anu maudhu palsu, aya anu hasan alus, aya anu sahih kuat. Anu penting mah hadis we cenah sia. Urang mah teu bisa nyieun. Tong pipilweun ibadah mah cenah. Ta eta mah percaya kana Quran, percaya kana hadis, ngan hanya kal hadis teh teu selektif. Dan yang terakhir adalah golongan yang terakhir, orang yang percaya terhadap Quran, orang yang percaya terhadap hadis. Quran oke, hadis sabda Nabi. Tapi hadisna selektif. Apik hadisna teh. Dipilihan, wah cenah ieu mah hayang nu sahih we ibadah. Dipilihna teh nu sahih we. Wah cenah ieu mah kumaha? Minimal nu hasan statusnya teh. Nu hasan. Taros ke para ulama, ke para kiai, ke para santri, jika ari teh bener teh hadisnya teh sahih. Apik taliti. Golongan nu kaopat Pak. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita ada di golongan yang mana? Golongan kahiji teu mungkin deuk naon hiji ka masjid. Aya linglung mah. Eta mamekeun listriknya. Aya wae pan lebat ka masjid tapi da mungkin rek ngaji. Ya, golongan kedua mungkin saja aya ngadengekeun wungkul ngan tempo salat mamiluan. Golongan katilu mungkin banyak. Golongan kaopat mungkin juga ada. Nu mana nu pangsaena golongan anu kaopat. Percaya kana Quran, percaya kana hadis, tapi selektif dina hadisna. Dugikeun ka lahir sabda Nabi